Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, patepang deui sareng simkuring Lilik Likawijayanti ti kelas 11 IPS hiji. Ayeuna abi bade ngadugikeun warta tentang banjir di Bale Endah. Sababaraha minggu katukang daerah Bale Endah Kabupaten Bandung kakenaan ku rupi-rupi musibah. Salah sahijina mudahna Cai Wahangan Citarum. Dumasar kana data anu ayeuna kurang leuwih 1.536 imah katut wangunan sakola jeung pamarentah kakeum ku Cai Wahangan Citarum. Panyebab budalna Cai Wahangan teh sabab gedena cai hujan jeung loba runtah anu ngahalangan kokocoran anu ngabulakarkeun cai jadi nguyumbang. Pamarentah daerah geus ngadata korban jiwa ka sababaraha tempat sabab dumasar kana hasil laporan ti warga masyarakat. Teu saeutik ayeuna korban jiwa anu kabawa banjir. Masyarakat Kota Bandung ngarasa prihatin ku ayeuna musibah eta. Sakitu wae warta anu tiasa simkuring didugikeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.